Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu pangkerecan milu jawab salam. Anu ngiring jawab salam moga-moga hutangna kabayaran kabeh. Kaciri boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Al-ayah wal hadis wallahu a'lam bimuradihima. Pangresa Bapak Dede kali Ibu Enung tehilap ananda sunat sakulawargi saraku sahibul hajat anu kusim kuring dipihormat. Al-mukarramun al-ulama para kiai para ajengan anu senantiasa ngabimbing umat anu kusim kuring dipihormat. Khusus Bapak Ketua MUI Pangresa Bapak Kiai Haji Makmun anu kusim kuring dipihormat. Pangresa Bapak Kuwu selaku kepala desa anu senantiasa ngurus rakyat, oge sadaya aparat nu hadir di tempat anu kusim kuring dipihormat. Para kasepuhan tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, para bapak miwah para ibu, hadirin wal hadirat, dulur muslimin muslimat anu kusim kuring dipihormat, hamba-hamba Allah anu sami mulia. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku qada qadarna Allah kalayan qudrat iradatna dibarung ku sifat Rahman Rahimna dangat ieu urang sadaya karsa kalayan tiasa riung mungpulung silatu rohmi rohim bisa dina raraga idhalus surur kasahibul hajat, khusus didel doa kanggo ananda hitan anu harapan Ibu Ramana oge kulawargina oge urang sadaya mudah-mudahan anu bade dihitan cep naon tadi teh cep Dimas duaan sareng Wahyu 2 amplop tah aranjeunana ku Allah dijantenkeun putra-putra anu soleh, putra-putra anu saroleh. Amin gitu. Cimbay. Amin ya robbal. Nu kumaha nu soleh teh nu taat ka Allah sareng Rasulna, anu bakti ka Ibu Ramana, manfaat keur dirina, kulawargina, tatanggana, masyarakat sakumna, bangsa jeung nagarana. Mudah-mudahan ku aya ieu acara janten dedel doa kalayan ngawujud cita-citana. Amin ya robbal alamin. Sate acan sim kuring ngadugikeun materi hayu urang sasarengan heula maos 2 kalimat syahadat sareng istighfar tiluhan. Siap Bu?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal. Tah nu panderi doa naon teh? Doa masker. Mohon teh doa masker supaya teu katibaan madorotnya boh ti langit boh ti bumi dawamkeun di aos menjelang malam sareng menjelang siang. Osok tara apal teu masantren di kuring ulah lami-lami 2 jam ge apal teu kudu make bekal. Insya Allah ring urang kali santri mah tos didawam ngusim kuring di pondok enteng da araya di ditu nya. Mudah-mudahan urang sadaya dijaga ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu teh kalebat simkuring paku munggaran deui ye ngaos teh nya. Tadi atos lami hari tadi nya di kawan. Ayeuna alhamdulillah pendak deui sareng makhluk di dieu. Ikutan bung disebut makhluk udah. Jalmi-jalmi saleh ieu teh amin. Ya rabbal alamin. Citra anak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapungkur ngawas dipalih ditu nyunatanya. Laras nyepitan maksudna sing pabaliut judul ngaji sing aya nu ngapalkeun. Putra putri urang sadaya anu diamanatkeun ke Allah, dititipkeun ke Allah ka urang sadaya eta teh mangrupikeun ladang keur ibu ramana mun memang bisa ngelolana, bisa ngabimbingna, bisa ngurusna. Naha indung bapana teh bisa ngurusna sugan bisaeun ngurusna mah ti leuletik nepi ka gede nepi ka ditikahkeun nepi ka hayang diimahan jeung sajabina fisikna mah loba nu bisaeun jeung mampu malah berlomba-lomba tapi nu dikhawatirkeun rohanina. Sehingga harapan ibu rama di mana gaduh putra teh hoyong anu soleh mun pamagat mun istri saleho saleha nya sebab nu paling berharga gaduh putra soleh soleha. Eta hoyong gaduh putra soleh soleha teh teu sagawaya teu sagawaya
Kedah kumaha kedah diperjuangkeun sebab ari murang kali teh sadaya dilahirkeun ka alam dunia teh dasarna sami naonna sami kudrotna mawa kodok jeung kodar harapan orang tuana sami di mana lahir ke alam dunia budak teh kabeh geus Islam jeung mawa iman percaya teh mana lamun aya murang kalih maot keur budak keneh murang kalih teh budak keneh maot halit keneh itu jaminan surga engke di akhirat aya jalma hanjakaleun hirup panjang umur naon sababna panjang umurna teu soleh ningali budak nu kapungkur keur orok keneh usia balita maot terus di surga ngomongna kumaha duh mun kuring baheula paeh keur leutik gitu mana di alam dunya sok aya jalma anu hayang panjang umur leres teu ya ibu bapak di dieu hayang panjang umur teu hayang teu ngomong hayang sabaraha tahun hayang sabaraha hayang 100 tahun hese ngomeana coy pangrasana sugan karek 80 tahun bage dihuapan hayang sabaraha tahun geus kumaha pangeran bae tah bener hese ngomongna sabab umur mah rahasia Gusti Allah leres teh leres tah palebat ieu rugina jalma hirup lamun teu soleh penyesalanana kuring ngajina teu diheula lah nya walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa samina farji'na na'mal salihan inna muqinun ngartos teu Bu henteu Saur Allah walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim kalau saja nanti kamu melihat orang-orang yang berdosa mempunyai dosa loba dosa boga dosa idil mujrimuna nakisu ru'usihim narangkep hulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bari kumaha Rabbana absarna wa sami'na du Gusti ayeuna abdi ningali engke di akhirat ayeuna abdi ningali Gusti ieu jalma kararieu itu jalma doraka kitu ieu jalma anu soleh ieu jalma anu ibadah kitu ibadah katingali di akhirat sami'na abdi mirang ayeuna mah Gusti abdi mirang jamating koceak ketika wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara palawe ke jamat digiringkeun ka neraka bergerombol tingkot ceak jerit manaku jalma anu teu soleh teh penyesalanna ngomongna kieu farji'na na'mal solihan ya Allah balikeun kuring ke alam dunia engke marek soleh engke mah beramal soleh engke mah moal ngomongkeun tantang moal rek ngajebian bae hanjakal jama buat dosa engke mah hanjakal percaya tuh ayat Quran bejan engke nah hanjakal abdi engke marek soleh Gusti balikeun deui ka alam dunia engke mah bade soleh kitu ngomongna rek beramal soleh maka ayeuna meungpeung aya kesempatan siapapun kita di dunia ini adalah anak dari ibu dan bapaknya betul ngan bedana budak baheula jeung budak ayeuna jauh terus tuh budak baheula mah geus karolot beneran ari budak baheula mah di pamali sebut pamali bae geus sieun ayeuna mah boro-boro pamali kalah melotot baheula mah wayang gede parangreup umah teu umah teh kotokeun baheula mah terus teh ayeuna mah ku pamali teu daekeun Gah, tasieunan ku jurig malah jadi juri kadang-kadang. Pinggir jalan, batur salat maghrib dek gembrang-gembreng sakete nu kitu. Aya teu? Jalma tah lain. Ih nyahoni.
casing nama jalma tapi jerona diangon ku setan itu teh bener tangke hanjakal nu kaos kitu teh matak mumpung aya kesempatan jejehkeun putra-putri urang mangka soleh jejehkeun diri urang mangka saroleh supaya teu nyesal engke di alam akhirat protes ka Gusti Allah minta balik deui ka alam dunya geus ka akhirat nya moal balik deui balik deui mah atuh ayeuna di alam dunya kana indung beuteung kana beuteung indung beuteung sih nah mama teu betah di alam dunya teh kawas kieu asup deui tuh jadi alam tuh berlanjut makanya orang kedah waspada ari anak-anak nu lahir ke alam dunya pandangan Allah na Al-Qur'an ngabejakeun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim wa'lamu jeung pekanyahokeun ku aranjeun he manusia ketahuilah annama amwalukum sayakosna harta aranjeun wa auladukum jeung anak-anak aranjeun kana dua harta aranjeun jeung anak-anak aranjeun sadayana titipan ti Gusti Allah fitnah cek Gusti Allah eta anak harta jeung anak teh bisa jadi cobaan ya fitnah bisa jadi ujian di artikan fitnah ku ahli fikih mah jadi maksiat gara-gara harta anak jadi tukang doraka mana palebah robana sami'na robana absurna wa sami'na teh ya Allah abdi ayeuna ningali mireng pandayeuna urang di alam dunya sok ningali saneh ngan aya zaman nu ningali tapi teu neuleuh ningali tapi teu neuleuh nu kumaha lain lolong teu neuleuh kieu adanya alam ini bukti adanya sugan teu apa kuring bencing roma-roma nyahoning ohim coba kuring nyanyi Pak Koy sebut oma kudu kumaha adanya diri ini bukti adanya Tuhan tapi loba jamaah anu cuek adanya corona ini bukti adanya Tuhan yang buta mata hatinya yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan ayatnya zaman nempo masjid ke salat tah eta maksudna ketika lihat musibah besar banjir badainya sampai katingali cai saimah laras tuh ningali panon eta teh sampai imahna palid mobilna palid angot sendal palid jetnya mah teh nyahoun waduh itu coba teknologi sakumaha canggihna sugan bisa nyegah tidak layau laras tuh kawasa Allah nah kedah nama jaminu iman mata teh mikir ya Allah ai pala bagus ti Allah geus nasihan gitu jama teu berdaya lamun urang teu muntang ka Gusti Allah urang teu deukeut ka Allah rek kumaha angko hirup ari jalma anu iman mah ningali ayat-ayat Allah anu kauniyah teh nyabungkeun kana katingali bertambah imannya beuki deukeut ka Gusti Allah ieu mah nu teu salat angger teu salat nu maksiat angger maksiat eueuh kasieun matana neuleuh tapi teu neuleuh mirang teu ngadenge Allahu akbar naon eta takbir adan cenah adan mah kudu anggeus wa nyahoun ti budak nepi ka kolot nyahoun eta teh adan tibuh lagi kitu laras teh
Tapi ayat teh jama ngadenge adan teu salat. Tuh eta rancu. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Laras tuh rancu hirup teh mana loba jama ngaladud. Innal insana li rabbih lakanud. Saestuna manusia ka pangeran loba anu ngaladud gitu. Nu kangen ka Gusti Allah kadang ngatur maneh bae. Ari masker dipake ari kudung teu ngatur maneh bae. Aya nu kitu aya. Ai ka pasar hayang ngale teu beunang dicara mai ka masjid eueuh. Kalah titah jaga jarak pisan. Gusti Allah kalah dijarauh. Riet kana sih. Aya jalma mireng tapi pemireng mana sa Gusti Allah wala takunu kallazina qalu samina wa hum la yasmaun. Anjeun ulah jadi jalma nu ngucapkeun abdi ge mireng tapi teu mireng. Engko mireng adan tapi teu salat. Torek tabu degil ge. Gob bud cong. Sana ngomong cong ya kuring teu. Mireng teh sehat, resep jama imana, jama teh imana, dah surajo. Tapi lamun palabah mirengan, senang. Aya nu kitu, geus kapanjang umur, mun bisa ulah paeh kitu teh. Atunya, insyaallah kahade ta, sieun kuring mah keung ningali kahirupan ayeuna leres teh. Jama jag-jag waringkas nyaho-nyaho paeh. Laras, sugan direncanakeun jeung hayangeun tidak layau. Mana urang kudu hati-hati teh palebadi. Ulah geus dielingkeun ku ayat Allah nu qauniyah teu empan keneh bae. Angger bae ceulingan siga paredan nempel. Kapal paredan nempel teu ngadenge. Alhamdulillah nu hajat ayeuna ngayakeun pangaosan alhamdulillah. Ini semua akan terbawa amal solehnya, ya panitiana, keluarga nu hajatna, nu kondangana, karondangan teh itu, kabar soleh bener, gitu. Terasana nu hadirna angot, kabawa akan jadi bukti nanti amal soleh di alam akhirat. Percaya apa ente? Percaya teh? Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Engke anjeun ningali jalma di akhirat berlutut ngaharempoi. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat bakal dipanggil menuju catatan amalna masing-masing. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yauma tujzauna, saur Gusti Allah ini hari kalian akan dibalas dari apa yang telah kalian lakukan. Hadza kitabuna, ini catatan kami. Sadaya ieu teh dicatat aya catatanana. Amin. Nununutan ditulis. Ayat tulisanana hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, bakal ngomong ke aranjeun dengan sebenar-benarnya. Mana mau hadirkan apa ngosan ta rugina ieu. Iya. Tertulis yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun, kata Allah. Kami telah menyuruh mencatat dan tasihu menyalin nurul malaikat raqib atid ditulisan apa yang telah diperbuat, yakin semua tertulis. Amin. Mana geus sing tenang ngaji mualila sampai jam 12. Siap teu? Teu rajeun teu naha. Tadi borok sabaraha jam? 9:30 ge anggeus nya kuring aya 9:30 anggeus. Makanya hati-hati awas. Naon sababna jalma loba nu bantongor? Cik, naon sababna? Cik cicing bae.
Sebab teu eling tuh. Itu mah sebab teu eling. Sebab loba jalma nu kabengbat ku urusan dunia, geus teu peduli halal haram, teu peduli nu penting kuring meunang. Majarkeun dunia bakal nyenangkeun. Cik lamun loba duit senang teu kira-kira? Senang tah henteu? Aya nu senang aya nu henteu. Mun imah megah senang teu? Hah? Senang teu? Lamun teu kunaon hangin alus-alus teh? Tingali si Andin. Si Al. Apal teh? Si Dewa sareng si Nana. Heeh kana kitu mah eta teh hayang nyaho bae kuring mah. Arah apa kana kitu mah tingali mobilnya mewah, rumahna aralus leres tuh. Tapi pasea bae bareweh bae menit kana hulu. Bener tuh. Eta dina sinetron. Mana kuring mah yakin tara ningali TV. Kabobodo tara TV mah aya jujur. Henteu fanatik TV mah aya ngan yakin tara nempo TV tara. Osok yang berhatikeun. Sami bae naon? Jadi eta jalma digulak-gilak ku sutradaranya, tah peran HD, tah peran jahat. Ieu urang teh hirup teh geus diatur ku Gusti Allah sabetulna mah. Tinggal sutradarana Kanjeng Rasul. Nya, loba jalma titah digulak-gilak ku Rasul loba nu teu beukieun. Laras tah. Tapi ku sutradara mah daekeun. Tuh menang duit. Mana duitnya menang duit. Titah pura-pura ngadoa bari curik. Bari curik kata. Eta pedah ke disoting kata. Ek menang. Tuh kabengbat ku naon. Nah, kajeun perana kudu kieu, geus kajeun orat ka tembong teu masalah, nu penting menang duit. Kabengbat. Mane Gusti Allah ka hade harta-harta aranjeun bisa jadi fix. Nah, mun teu bisa mawana, tapi lamun bisa ngajejehkeunana indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala besar sekali. Harta heula nya kan ka anak. Pahalana ageung lamun jama bisa mawa harta. Kumaha mawana? Hartana diangge ibadah. Insyaallah nih sahibul hajat. Nah ini termasuknya harta yang dipakai ibadah. Nah ini kehati-hatian di sini. Teras ari jalmi berosot ke alam dunia. Agung, gede, badak. Wah, hayangna keur leutik mah ari budak teh hayang mah hayang tapi kesiga geus kolot atawa geus gede geus dewasa. Keur leutik mah mainan teh sabaraha kan. Mun mobil ge mah mobilan. Geus gede mah mobil beneran. Lamun ka aib mah ameng ge sangu sasanguan. Laras, engke geus gede mah sasangkuan. Oh, terus kumaha eta teh? Diperjuangkeun, lain diperjuangkeun deui. Teu sakedik orang tua anu merjuangkeun anakna geus mikir gaduh teu hayang sarua jeung batur urusan harta mah da kabengbat teh aku batur atuh budak teh panglikeun anu da batur barogaeun. Pan aya kaalaman ayeuna, jarang budak ayeuna dipaimahan teu boga HP. Laras teu? Baroga budak ayeuna. Naon sabab zaman? Lamun teu boga teu, dewek teu bogaeun duitna eueuh. Majarkeun teh teu boga duit gitu. Taya pengaruh harta itu amat sangat. Nah, Allah ngabejaan fitnah teh artinya harta jadi cobaan atau harta bisa jadi mawa dosa atau berakibat dosa gara-gara teu bisa mawana. Baresek aya jalmi tos dewasa atau jalmi gaduh putra kageung dijejehkeun ka mana diarahkeun ka mana hayangna kumaha budak teh? Hayang kaseneng urusan dunia, tah hayang kaseneng urusan akhirat, tah hayang dua-duana gitu. Pilih tah nu mana? A, B, C. Hayang dua-duana. Atuh lain milihan dua-duana mah. Rek dijejehkeun cenderung resep akhirat, tak dijejehkeun cenderung resep dunia. Kayak gitu we. Ci kira-kira ka mana cenderungna? Ka akhirat anu bener.
Kieu keungna ti Gusti Allah nyebutkeun kayaknya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Eta lamun ningali ayat eta keung atuh. Sanyana jalmi-jalmi anu teu ngarep-ngarep papendak kami ka Gusti Allah. Aya pasir anu nafsiran papendak kami teh papendak rahmatna, papendak ridona, papendak padilahna, ya, papendak anugerahna. Terus aya nafsiran ke papendak di akhirat gitu. Jalma anu teu ngarep-ngarep papendak kami sareng Gusti Allah. Waradu bil hayati dunia, mereka cuma senang-senang dengan kehidupan dunia, tak peduli kepentingan akhirat. Watma'annu biha, dan mereka mencari ketenangannya dengan dunia. Cek nok sakola nak anu kemis tareh gawe aya nu kitu nyateunana. Cep no itu ge keluar tidak teh langsung damel no bangga watma'annu biha, mencari ketenangannya dengan dunia. Cek keluar teh alhamdulillah putra abdi nu kahiji tos gaduh rompok, jabat tos gaduh mobil rodana 4. Putra nu kadua ge alhamdulillah tos ngadamel eta ge beres, alhamdulillah nu katilu ge eta mameser. Atuna kaopat dan nembe ge beres kuliah, kamari ge tos ngalamar damel alhamdulillah ditampi. Sadayana ge tos mapan abdi mah tenang, hirup teh geus tenang, budak geus arempan duniana. Ari barudak osok salat hari Idul Fitri mah osok. Watma'annu biha, mencari ketenangannya dengan dunia, bukan dengan zikir, bukan dengan ibadah. Padahal Allah ngabejan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, eling ka Gusti Allah akan menenangkan hati. Gitu. Tuh dicari nu kitu mah, dicarina teh duit. Jika nate tenang, geus marapan kabeh, duh kuring ya Allah, tenang. Watma'annu biha, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang lupa terhadap ayat-ayat kami. Karena perintah Allah mah teu peduli. Nu dipedulina perintah nafsu. Gusti Allah dibeja na Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Nah, anjeun teh ningali teu merhatikan Muhammad, orang yang mempertuhan hawa nafsu. Pangeran lain Gusti Allah tapi hawa nafsu, titahku nafsu nama daek bae, kajenteng berang penting kudu capek teh masalah, tapi tas salat teh daek. Kita jama. Aya jama kitu. Mudah-mudahan ulah pae. Tuh. Tahku Gusti Allah mah teu daek, tahku nafsu nama daek. Tahku maha bae ge daek. Tahku nafsuna, tahku Allah mah jeung Rasulna teu nurut. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tah mana putra-putri urang teh sok bising dikendalikeun ku nu karitu, mana jejekeun budak teh ulah jadi fitnah. Kumaha carana? Jejekeun kana pisoleheun. Nu kumaha anu soleh? Unggal poe nerean duit ka kolot. Bagur ka tetangga, batur bager ka dulur, bakur ka kabehanana, seurina ge teu eureun-eureun. Budak teh bager pisan. Salat tara. Eta nu kitu soleh ta bager? Bager lain soleh, nu soleh mah hubungan ka Allahna sae, hubungan ka manusiana sae. Taresep hirup lamun hoyong ulah ditimpa kemadorotan, kenestapaan, kesesaraan, hubungan ka Allah na sae, hubungan ka jelema sae gitu. Ya, sing sae ka Allah ibadahna kawakal deketan Gusti Allah, sae ka papada. Ulah ibadahna rajin, salat rajin, lain wajib bungkul sunan hage daek
puasa lain Ramadan nungkul sunah nage daek wiridan daek nu sejen daek tapi ngomong ke tadanga daek kene nggak ada hasil nanti. Hati-hati bo ya Allah bokah bokah bu kah bu kah nah, makanya orang si engwet bawa tadi udah bawa jalma ke alam dunia sarua bahana percaya teh tina naon tina bolu wa nafsi wa ma sawaha kan gitunya falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ajal mite ragana jiwana dina palebah wa nafsu wa masawaha teh Allah demi jiwa dan kesempurnaan Allah nyiptakeun jelema dari berbagai anggota tangan panon cepil itu di bahanan ku Gusti Allah teh sami aya bahan ti takwaeun jeung aya bahan ti dorakaeun gitu lah bahasa urang nama di ilhaman Gusti Allah jama sadaya salamunya kitu aya bahan ti saeun jeung aya bahan ti awoneun mana jalma tos arageun tos dewasa beda-bedanya beda-beda ieu budak teu sangka leutik kalem ayeuna kelas juri ge budak geus gede jadi sombong kieu naon nu ngarasukna ieu oh ternyata pedah boga mobil genep ieu budak naik tadi nama kalem ayeuna oh pedah boga motor gede edek nangin batur jabage teu karasaeun edek eta pangaruh kan padahal lamun ayeuna barangkali urang teh dijejehkeun bahana teh bahana jadi engke cenderung teh seneng teh kana emosional nafsu-nafsu nu awon dari jalma mah lamun dibiarkeun mah tarolah budak teh tanggal ilmu bae laulal ilma lakana naskal bahaim kan gitu lamun teu diilmuan jalma bakal seperti satu hewan apal munding maunya teu apal munding sugan mah kecalana henteu era henteu nu nempona era teu sok coba tempokeun munding ai nempokeun munding ngising di mana bising teh hareupeuna jadi era kajun oratna katempok ku sarerea rek kumaha teu era mana lamun aya jalma katempo orat ka era eta teh tah eta kitu bae munding maksudna naon sifat binatang ngarasukeun dirina amun jalma mah da eraheun atuh mana bagja jalma lamun katembong orat ngarasa era itu nu kata Nabi al haya'u minal iman lamun jalma katembong orat teu era eta jalma imana tanda tanya ipis tak kandel bo ipis tak kandel iman ya jadi jalmi bahana sama ieu nu bade dicepitan sami urang baheula sami ngan anu lebet kana awak urang kana jiwa urang kana hulu otaknya ai otak teh kan aya na hulu jeung aya na hate lain cik urang aya mikir ku hate tak hulu cik urang hanya hoye ari mikir ku hate tak hulu ku hate ibu ari pusing nepakan hate nepakan hulu hah kieu jadi mikirna ku naon ku otak ku hulu paingan pusing bae ai mikir nu saena ku ai mikir ku hate cik ibu lamun ka pasar anu mikir hate heula tah hulu heula hah tuh hate heula cek hate teh kangkung karek bebeja kana hulu kumaha lu ya kan lu kumaha lu beli karek bebeja kana legeun omen itu kan hayu di pilihan jadi punten Bapak Ibu kadang-kali seurah nu teu apal ari otak teh otak na hulu otak na teh percaya henteu ya Allah ngabeja Al-Qur'an kan apala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha gitu kan ya apa manusia tidak memikir Al-Qur'an atau memang hatinya terkunci buka hatinya buka tuh maka dibuka hatinya tah palebah ayana emot bahwa aya Allah nyiptakeun manusia aya nu jadi fitnah
kulantaran naon kalakuanana. Kulantaran kalakuanana. Anu matak ngimankeunana naon? Nah, nu matak ngimankeun budak ilmuwan. Ilmuna nu mana? Belajar ilmu tauhid supaya iman. Terus teh mana dina syariat Islam belajar ilmu tauhid teh hukumna wajib ain kan gitu. Terus naon deui? Belajar ilmu fikih. Jang naon? Ari ibadah. Jalma iman teh ibadah jama naon ngaranna? Munaf nah ka ibadah jama teh. Terus iman daek ibadah. Terus naon deui? Belajar ilmu akhlak. Itu wajib semua. Supaya naon? Akhlakna sae, imanna bener, nya ibadahna bener, akhlakna bener, karek jalma bener. Ibadahna bener, akhlakna teu bener, teu aya jaminan surga. Tuh. Jadi akhlakna kedah bener. Mana ari salat kan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salat teh mencegah perbuatan keji munkar, munkar jeung keji jeung munkar. Eta lamun jalma salat pekerjaan keji jeung munkar teu tercegah, berarti salatnya can bener. Gitu. Naonna? Akhlakna can bener, salatna kabawa can bener. Mana kade ibu bapak urang ibadah haye, goreng kata tangga haye. Cicing ada dengek keur ngomong, heula anu hayang tak panggung sugan. Cicing mana ulang sok aya jalma boga dosa tapi teu ngarasa. Nu batak punten ibu bapak. Di antara nu kedah diemutkeun demi masa depan anak-anak orang, termasuk orang nah, anak-anak orang pan gaduh harapan budak teu muga-muga kahirupna waluya, rezekina jembar gitu kan. Di antara nu matak jadi mamala teh lamun loba dosa dina awak. Innar rajula yu'arrimur rizqa bidzanbi yusibuh, cak Nabi teh gitu. Sungguhnya seseorang terhalang rezekinya dengan dosa yang menimpanya. Mana usahakan putra putri urang teh termasuk urangna ulah sok nyeunan dosa. Dosa nu dohir maka tingali main judi, zina, naon deui minuman keras, terusanan ngomongkeun batur. Nu teu katingali hatinya dengki, nya hikdun, hasud. Itu dosa teu karasa. Rezeki terhalang. Kapireun teh ya? Rasana orang teh da ibadah teh kudu kumaha, urang mah tara nyieun dosa, kata tangga hewa. Nu teu katingali, hati-hati, terhalang rezeki seseorang. Kata Nabi, apabila dosa menimpa dirinya. Makanya berjuang anak-anak orang teh ulah kajadi tukang doraka jadi fitnah teh. Ulah kajadi anak tukang doraka. Justru kudu sabalikna jadi anak anu tukang taat, anak anu wakil ibadahna, sae akhlakna, sae ngomongna, ulah sae keur alit bae, geus gede ambalayah. Laras, keur alit budak itu, ku indung jeung bapandaga, kade nocetnya ku tangan sae, geus gede malin tangan ieu leungeun. Tah kokodnya mun gede banget. Ngalah ya, nah sabab ada lingkungan yang mempengaruhinya, kan gitu. Jadi putra putri orang lamun masa depan hayang cerah, hindarkeun tina perbuatan dosa, rezekinya akan dimudahkan. Terlebih kalau soleh, jaminan rezeki orang yang beramal soleh dina Al-Quran tingali Gusti Allah seueur disaurkeun di antawisna pallazina amanu wa amilus solihati. Pallazina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Aya terus fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. Ayat tentang itu. Maka adapun orang yang beriman kemudian beramal soleh, baginya satu dapat ampunan. Jama beramal soleh kulantaran pribadina soleh, kalakuanna soleh, pagaweana soleh, paling tidak dapat ampunan. Kadituna warizkun karim, rizkina mulia, teu hese hirupna, rizkina gampil, teu hese neangan
ngeunaan gawe dijamin ku Gusti Allah lamun jalma pribadina iman pribadina soleh amalna soleh itu cicing beta termasuk orang hirup ngolah lembur ngolah desa ngolah negara di alam dunia iya cek Gusti Allah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun dan Tuhanmu tidak akan menghancurkan sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negeri dengan kezaliman Allah kalau memang penduduknya anu nyari cinganana zamana nyarieun kahadean saroleh hirupna aman tentram hirup lamun zamana saroleh gitu. Wa ma kunna mulikil qura illa wal zalimun. Cek Allah kami mau menghancurkan daerah, lembur, kampung, negeri kecuali pendudukna darolim, teu saroleh, seneng maksiat, balantongor, dihancurkan ku Gusti Allah hayrupan. Jama loba nu ngaladud. Ngabangun kehidupan cukup ku bangunan yang megah mewah konstruksi dunianya hebat munyin bangunan bosina gala desa gede-gede munding kepala ngomong semenang ayo hebat konstruksinya kuat ay Gusti Allah nanti jauhan karek dikirim angin baik era rubuhan betul betul Jogja maulah di dia nyiona sing kapalikeun leangan kaluhur samper ku angin rubuh. Jama teu berdaya tuh. Mana urang kudu deket ka Gusti Allah. Boga harta deketkeun ka Gusti Allah, boga anak deket ka Gusti Allah. Abdi mah cita-citaan urang kalih teh engke supaya cik mun urang kalih urang hayang kumaha geus gedena. Hayang ka jadi jama tah hayang ka umah engke mana meh jadi jama ngomong teh kitu ai palebahan ningali teh tetanggana tuh si itu alhamdulillah teu sangka jadi jama naon sih itu nyahoon deuk mah gimana ge halus pisan mobilna ngaya pakaianna ge ngaya teu nyangka jadi jama kan kitu jadi jama geus teu mikiran salatna kumaha dirina kumaha mana kumaha ieu hebat jadi jama tuh sangka sukses atuh tetangga sabulana teh ngomong tanya nemon ka anak jama eta mama teh satuju kabita mah eta dunyana ngomong ka anak jama eta mane mah bogo ka anak jama itu nyaho teh kekere demplek aduh putuskan ka si eta mah ulah jadi imam mana eta aya bogona kasih eta karapnya itu ngadengin mah punten ibu bapak kan sok ayahnya kolot anu pipiluan karena pijodohan anaknya teh beda ngadengin gitu teh baru nyane bogo anaknya mah eta nah saya mah mah teu satuju dengekeun kunyanya gitu pan eta teh anaknya mah teu kubawa aya harewosan gitu aya nu hijina mah ulah bapak aja tama imanya baheulana turunan jama pelitnya punten ibu eta kalakuan ini bapak sok bawa anak laras teh mana kudu nyieun hade aja jelema teh lamun nyieun hade engke ka dituna ka bawa hade tah ka anak jama eta mah wios teuing kajen teh gaduh ge yo jama eta mah bager kajen paramere ge heuda eueuh perieunan teh gaduh teh tapi kuring menyawa tama jama soleh kajen dari kadi teu mah rezeki make gaya masing-masing nu penting mah maneh baladna hirupna aya jaminan ti Gusti Allah lamun jalma soleh iman beramal soleh rizkun karim rizkinya mulia amin tuh mana budak kudu soleh teh Pak Kiai itu aya jalma salat ge tara ibadah jarang tapi duitna aya dolu ulah kabita aya nu kitu ngaya ulah kabita kuno kitu teh kabitaan teuing kuno kitu pikir heula jamana ibadah tante lamun tara ibadah kumaha cek Kanjeng Rasul idza ra'aita Allah taala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna ma dzalika minhu istidraj
lamun anjeun ningali Allah taala mere ka hambana tentang dunia nu dipikahayangna hayang imah megah laksana mobil mewah laksana hayang motor ngayah laksana duit ngalayah laksana kebon ngayah laksana sagala laksana dicumpuna Gusti Allah padahal zaman nama seneng maksiat kumaha rezekina cek Kanjeng Nabi nu kitu rezekina istidraj jebakan cek bahasa urang dieu mah disungkun bahasa Inggris nama dijejelan gitu tadi bener kah hade jadi ulah sok kabita ku rezeki jama teh ibadah doli ingkeun doli itu mah amwalnya fitnah jadi fitnah lain ngabagjakeun hirup yang salakan ya iyalah nanti kalau karek di kuburan bagi kedereun pan aya kisahnya di kuburan karek boga bedogol ditanyaan ayeuna di alam dunia nya can ditanya ku malaikat kan can ditanya di deketan kejahatan ku malaikat jujur itu can ditanya engke mah kalau bagas di kuburan geridunya mah edek kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya sami nyanyi gitu Ohim Roma deh baik tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diri terbungkus kain kafan teng tereng kan gitu tadi gue gitu ya Allah Gusti mana lamun ayeuna orang boga harta terjadikan amal nya engke mah hanjatan tinggali ayeuna zaman Bung Harlo nuat dadah imah halus mana tuh dadah mobil mewah sugan mah bawa ke kuburan yang jalan-jalan ke mana jalannya harta yang akan menyenangkan hanya harta yang dipakai amal ibadah. Wah, naon bisa Pak Ibu gaduh putra teh dua umpamanya ya contohnya urang gaduh tanah teh 600 bata eta lamun kolot anu bijak mah jeung ati-ati hirup ye jang budak 100 bataan gitu dibagi-bagi teh terus atuh ieu jang mimi jeung apa ieu mah ieu marek diamalkeun jang bawaeun ka kuburan gitu jeung akhirat ih bener kuduna mah kitu da moal dibawang kena ieu malah kade jang incu kade jang anak heh jalma lahir teh kabeh di rejekian hese teh hirup ieu mah hayu di mending kene sok amalkeun cep nok ieu mah jang bapa jeung mama tong karebut ieu mah jang amal mama jeung bapa hayang boga amal isugan kabawa hayang kabawa ka kuburan jeung ka akhirat kitu ya mah awal jangan incu paeh masukan di bawah tah incu urang anak urang teh baroga rezeki marawa kabeh ke rezekian sok teu percaya mah loba anak-anak yang ditinggal oleh ibu dan bapaknya terus gedena mah geuning harirup bahkan harapan laras teh khawatir ieu mah padah dewek mah aya teh ditawaran ku si anu tanah beli boga jang incu boli untuk boga mah teu daek deui dawitna eueuh arep si eta kabeh itu batur kumaha hirup ieu panjaran jam jejel ku harta teh nya ngarti teh jejel geus boga hiji hayang ibu bapak pernah ningali Alfamaret hah aya sabaraha hiji dua apa sugan mah cukup adi malah 3 bae eueuh bisa lagi aya eta batur yang kumahakeun eta mana ayeuna punten-punten loba jama di lembur aku panepi parai hayang ngawarung nurutan alfa mas ngawarung kabeh eta nu meuli saha eta mana lamun ngawarung pada jeung tetangga ulah sarua barangna mal di hewan ieu da biasana panyakitna mun aya tetangga ngawarung pada orang teu ngawarung jebras-jebris. Nah, laras teh.
tak eta jebras-jebris teh mata kasih rezeki ji bener kalah jebras-jebris nah udah menyanggus orang bareng-bareng orang dewek jualan sarua jualan nama comro gering nu dewek mah payu nu dewek mah payu nah ngeunah comrona nu dewek urang mah teu ngeunah meureun ji sarua ngeunah nama dewek na judes meureun jamaah teu daekeun harupan dewek mah sieuneun bisa jadi di pribadina mawa-mawa ejal mah teh laras teu mana pribadi nu paling sae mawa kaberkahan pribadi jamaah soleh kapirang deus sih nginum heula nah jadi kayak ulah jadi anak jadi fitnah nya atau harta jadi fitnah naudzubillahi min zalik tadi teh asa Gusti Allah zaman nu seneng naku dunya cari ketenangan dunia karena ayat Allah mah poho perintah Allah mah poho ngadama-dama nu kitu arikan ayat kami poho kapal mah kitu Gusti Allah ulaika ma'wahumun nar tempat kembali mereka adalah neraka dari apa yang telah diusahakannya gitu mana budak teh jongklok-jongklok penting kana neangan duit dijongklok-jongklok bae budak mah keur usia nuntut ilmu kan nuntut ilmu heula tenang we ari Allah nyiptakeun makhluk teh sadaya berdasarkan sunatullah laras lamun ibu ningali buah mimitina naon heula kembang heula aya geus kembang pasti jadi buah teu can karuhan gini mah urang saparok anggot kembang kadu sampai murah kabeh laras teh murah aya nu jadi itu mulai pentilan katingali udah pasti jadi teh masih bahan leres di murah deui bae gede saletik pentol tadi pentil kan leutik gede pentol geus rada gede teh rada optimis wah jigana ieu mah jaradi murah gede bae banyak aya cengkir nu leutikna murah geus rada gede murah gua kitu murah keneh bae geus ada gede waduh kati lambung mun buah mah aduh ku hama engke budak teh perjalanan hidupna aya nu keulat hama mun di perjalanan hidup budak anu keulat hama duh geuning maneh keulat hama atuh ulin jeung saha maneh gitu mana hati-hati pergaulanana nya hati-hati pergaulan budak urang teh hati-hati ulah padu gaul bae kadang-kadang budakna atau anakna ngarasana senang wah boga babaturan hebat padahal kadang nyilakakeun teu karasaun mana Gusti Allah disinggungna Al-Qur'an di antawisna al-akhila'u yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin kan gitunya bahwa teman akrab sahabat teman karib zaman paling deket jeung urang cok Gusti Allah dina poe mah sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya ada yang jadi musuh keur di alam dunia mah akrab banget jeung jamaah eta engke di akhirat jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa mana di alam dunia teh gaul teh jeung takwa jeung saleh itu jadi musuh baheula mah asa bener bae gaul jeung jamaah eta teh kaditu ka dieu ngomongkeun jamaah kaditu ka dieu jebraskeun jeung jamaah kaditu ka dieu neangan balad ngomongkeun jamaah asa boga balad ke herat jadi musuh aing gara-gara nyanyi aing ke neraka hati-hati mana gaul cek illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali orang yang bertakwa mutakwa mah insyaallah maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang takwa kan gitu tanu dikhawatirkan anak-anak orang teh sok di perjalanan kelat hama terus hama nang aya hama jamaah aya hama pendidikan nu asup kana huluna mempengaruhi leres teh nu asup kana hatena mempengaruhi eta budak dileleutik hayu bae main bola resepun bisaeun main bola tas salat mah teu rajin hayang main bola eta budak dileutik diajarna seseplak bae jeung bebedil geus gede teh bebedil bae jeung seseplak kita sholat mata ngaji tuh dae mata pembiasaan diri itu penting nu karaos kusim kuring anu paling berat nyetak pembiasaan ibadah istiqomah hari model di pesantren kanya sholat yuk berjamaah aya di imahna mah teuing teh tah mencetak anak supaya istiqomah jiwana dina ibadah teh berat
sabab naon ari di lembura tadi maka pangaruhan kudu sejen disamper ku baturna laras bo ulin ka anu ayo kita main anu pada sholat assalamualaikum anggus terus kadang-kadang tersadar anu dewasa nage anu geus ideng keur usaha saingan usaha ngarasa batur malaku ngarasa anu ayeuna wapatan anjeun lamun hayang payu dagang nah sing daek salat duha bener teh tapi lamun salat duha hayang dagang payu eta teh bener tapi salah si kira-kira salat duhana ikhlas teh usolli sunat duha li payu parung warungku Allah jadi li payu warungku pada daek salat duha ge sabab hayang payu warungna aya jalma tengah peuting hudang ibadah jungkal-jungkal rajin-rajin teuing urang di peuting salat gandeng keur aya tujuan sugan teh keur ibadah aya nu kitu tenang aya sok padu hirup teh wiridan wakal pisan tas beuna sampai genep dek keur maca naon duh ieu teh keur maca anu eta di pamasian teh kenaon gandeng kudu aya kahayang bijak abatunya urang teh ieu teh keur duh sugan teh keur ibadah disinggungkan dina Al-Qur'an ku Gusti Allah wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal usranul mubin kartos Bu Allah nganilai sebagian manusia tuh kalau dinilai sebagian manusia aya nu ibadah ka kami ngabdi ka kami ala harfin seperti tepi jurang pada ibadah ada harapan wa in asobahu khairun ma'an nabi lamun nimpa ka anjeunna tentang kebaikan merasa lega dan tenang hatena merasa hebat dan merasa menang tuh mana geus siga urang alhamdulillah urang daek salat mah tuh urang payu tuh sehingga orang naik Senin Kemis ya Allah tak boleh entok dua tuh geura dewek gede karajin geura jadi ayam ibadah di mana nimpa kebaikan merasa hebat tapi sabalikna wa in asobat su fitnatun qalaba ala wajhi lamun nimpana kenestapaan kemadorotan kesengsaraan ya berpalinglah mukanya kumaha ngomongna aing mah hirup teh ibadah bage kawas kieu ya teraraja pedahan aku duku mah urang teh sedekah hayu inqalaba ala wajhi lamun jalma kitu pribadina teh Gusti Allah khasirat dunya wal akhirah rugi dunia rugi akhirat dalika huwal husranul mubin justru yang demikian itu adalah betul-betul rugi yang nyata mana ibadah mah serahkeun bae ka Gusti Allah yang jelas setiap ibadah apapun bentuknya di balik ibadah itu ada fadilah betul ada hikmahnya ada faidah ada manfaatnya pan sok geura dek maca waqiah kayak beli motor sabaraha kali 40 balik dibaca ida waqa'atin waqiah 10 balik jangan udah yang cangka beli kan enggak 40 balik pedahan ganti ku surat sawah jeung surat iman geura meunah jadi maksudnya ibadah teh hayang naon gitu teu kudu lamun ibu bapak petani ulah sok melak cabe wiridan dipetakan cabean-cabean melak boleh melak ari boleh kesayan teh boleh dan kalebeut ke gede ulah kulanas boleh dan kalebeut ke gede ulah kulanas ulah pangangguran teh hirup gawe tanah teh di cabean geus teh urus teh ka bener ka adek ku hama sok geus cabean area cabean engke wae nang alam Jumat Kaliwon sok ngiridan deui ladaan teu kudu urus teh ka bener
kayak diladaan laras teh sok sholat naka bener zikir naka bener akhlak naka bener dibalik semua yang kita kerjakan dibalik semua yang kita lakukan bentuk ibadah ada hikmahnya ada fadilahnya ada segala-galanya saya itu hidup aduh kayak mereka bener ayah jalma lamun ibadah ngarasana tuh hasil tina ibadah sok putus asa aja tuh rajung lagi ibadah baik ya cenah lamun kalibunan teh urang ke bonghar geuning tuh kalah hayam erep entog erep makanya ibadah ikhlas justru yang menyebabkan tidak diterimanya ibadah kita karena tidak ikhlas. Ayuhan nas ahlisu a'malakum lillah fa inna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma khalasalla manusia ikhlaskan amal-amal aranjeun semata-mata karena Allah sebab Allah ta'ala mau nerima amal anjeun kecuali nu ikhlas ridho keur toslah 9:30 lain jilowi terus cananacan itu kapok nanti teh sampai irahnya sampai subuh siaplah pokoknya mah baralik jadi kieu naon tadi ibadahnya urang minta putra putri kan soleh mun bisa mah ibu bapak doa anu paling diijabah kan indung jeung bapak indung deket pisan diijabah Gusti Allah jeung anak-anakna manfaatkeun hirup indung bapak anak lamun hayang berkah manfaatkeun indung jeung bapak ulah ka indung jeung bapak jebras-jebris separuh lamun anak nyenangkan indung bapak yakin hirupna bakal disenangkan ku Gusti Allah sok senangkeun mi hayang rokok naon mimi bere rokok senangkeun jangankan kepada ibu dan bapak kita orang nyenangkan batur disenangkan ku Gusti Allah di akhirat ijal masa embung nyenangkan batur malah kadah panas ngiri lain milu senang moron si eta mah da ingin nyaho tuyulna opat mitnah pisan urang geus sok nyaon lungit duit ka lungitan bae urang teh dibilang salepit hiji saya tahu muyul itu moron ya bang sugih ngadadak mah boron ji kalah buang jauh-jauh hati iri hati dengkiro ya Allah ngabobodo sorangan da teh mana Islaman no ayatnya laun pala babatur menang nikmat milu bunga tahadus binimat alhamdulillah baru dewek tas kabeli entog ngomong nya dewek kabeli mobil matu kuring-kuring bisa nginjem gitu nginjem teu dibere ulah hanjakal pasok aya kalau nginjem teu dibere hanjakalnya memeh nginjem teh di kajauhan surah seuri belenyah belenyeh ai nginjem teh dibere leungit seurina isukan teh pajeung teu nanya deh bae ulah hantu karena orang pengen nginjem buku tara bayar mana ari erek barang nginjem tanya heula hatena dewek mun teu diberi hanjakal tah moal gitu ulah kalang ngahewaan jama tah kusaha nginjem kawas jama kajatan undang-undang siap urang ngondang sekian gitu kade berkatna sakieu daging sekian kilo disiapkan ayeuna tangan saparapatna dibukaan teh amplop ya Allah ieu jamak urang mah ka dewek teh sampai ieu dewek mah jaba leutik mending eta mah paleba aya jamak ka nyaon eta teh ka dieu pisan urang mah ya Allah eta di Jakarta ge ngahaja balik ek nepangan da jeung konang masih eta dewek mah ka urang kalah henteu pajeul teh Jakarta teu nanya heuh tah kusaha ngondang tak usaha ngomong atuh ai kira-kira teh ka zamana jadi teu hade ulah ngondang kares teh ka hade kadang-kadang urang teh kadang-kadang siga berbuat baiknya malah dalamnya mah teu sae padahal mah lamun urang nulungan batur pasti nulungan Allah ulah ngarep-ngarep ti jama eta jama mada jama bener tuh malah menjama ngarep diberi ku jama atau dibalas ku jama siap kecewa beneran teh tulis kade mohona genep tulis raginangna tulis
Nah deh kayak bisa dewek hajatan orang balikeun deui nitip ka kondangan. Mana sing bisa mawa hatena. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahi maka nal abdu fi aunihi. Allah bakal nulungan hambana selama hambana sok nulungan batuna. Ulah ngarep-ngarep ti jama eta deui. Ya mah kadang-kadang balik-balikkeun nya mah teu boga rasaan dewek kana mah. Ai kuring teh panen buah diberek ku kuring. Kuring panen naon diberek dewekna mah ulah hade eta aya pote hareupeun imah kenyagona kuring teh sapapan mah dijual coba. Jaba kuring teh nempo unggal poe. Nu bogana kadengieun ini ngomong naha. Atuh da ulahan teh urang teh nempo unggal poe. Kumaha nu bogana? Takusanya nya nempoan. Mana ulah sok enyoran ku boga batur gitu. Nah sok aya jalma kadang-kadang sugan teh ek nulungan nitip. Bu bade ka mana apa bade ka mana? Ngalongok pan si eta gering saminggu. Karasa naon teuing urang can apa? Eta mawa naon? Anu geuning nu kitu, da mega ka kuring nu kieu. Ek mere teh ek bayar. Jadi aya kalakuan orang, amal orang kadang-kadang siga bener, tapi niatnya lain deh. Mana mending serahkeun ka Gusti Allah. Allah Maha Beunghar, percaya toh? Insyaallah. Bu, terus gitu. Dina Islam mah sangat dihargai, karek mere seuri we belenyeh begitu. Pahalana gede. Da eta teh hayang seuri teh hese. Kasalaki jeung seuri teh beda wae. Duit aku hayang kene jeung aya ieu mah. Pan sok aya kajadian kieu. Beda salakina duitna gede ngalah duitna halus gitu. Eta baju udara teh rek diseuseun. Pangmakekeun, anterkeun rek gawena ge naik mobil pangmukakeun kisbai. Hati-hati ya di jalan. Aku tak harap oleh-oleh, aku harap cuma abang pulang. Tuh. Gitu. Ai palebas salaki tukang macul masukan dikitukeun. Bade macul ka dieu bajuna ek setrika heula. Dasina dipangmakekeun heula. Eta geus kitu teh ye paculna aya teh nu kitu. Salaki saha eta? Kitu anterkeun nepi ka galengan teh. Diantar ku pamajikanna, geus jaga hati-hati ya di galeng gitu. Sebab kalau sudah jadi kan siapapun dia adalah suami haknya sama, benar toh? Siapapun dia adalah istri haknya sama. Siapapun dia kalau sudah punya anak-anak kita kewajiban ibu dan bapaknya. Geuning kalah jadi beda sih nah. Beula mah cuma kamu cintaku di dunia ini, rumah kamu gitu. Kada ai praktek kagoda ku embe. Selingkuh jeung munding. Teu parugu. Seueur kan kejadian kitu nya. Beula mah cuma kamu. Ya Allah Gusti. Tah hidup teh berbagai pariwaranya, sandiwara hidup mana hati-hati. Anu ngajeujeulkeun jalma bener teh iman, nya soleh. Nu soleh mah moal daekeun gawe teu bener teh. Jama iman mah moal daekeun gawe teu bener teh. Gawe hineut mah daekeun. Tuh. Palebah dia aya citra anak nu kadua ya sing anggeusna daya opat heula. Karena hiji tadi ulah jadi fitnah harta, anak ulah jadi fitnah. Jadi artinya gara-gara harta, gara-gara anak jadi dosa. Naudzubillah min dzalik. Terus anu kadua Allah ngabejaan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum gitu. Hei jalma riman, sanyana istri-istri anjeun, pamajikan-pamajikan anjeun, jeung anak-anak anjeun aduan lakum aya nu jadi musuh keur anjeun. Maka waspadalah teh Gusti Allah. Hati-hatilah. Boleh jadi anak kadang aya jadi musuh. Nu kumaha? Lain musuh ngagulung nonjokan indung bapana. Kadang-kadang ngalawan kana omongna leres teh. Mama mah teu nyaun hese, jalma lembur. Teu nyaun naon. Ayeuna mama di kota mah. Nah, mana papatan ku kolot kah mulutut kitu nah.
pan kolot teh ieu budak kasandingan di papatahan ku kolot lain tarima kalah ngalawan dinasehatan lain tumarima bari jeung sadar teu kalah mawa maneh geus pokona mah kolot teh panyeri hate ya Allah budak geus teu empan ayeuna seueur kajadian kolot kawalahan ku anak ya leutik di kanan hese kiai budak di imah mah ngomean bae HP bener teu jarang budak di imah wakal ngomean Quran teh jarang laras teu tapi ngomain HP mah gitu. Dan salaki paeh mah HP na. Hayo bae. Apa bisa dihindari? Sebab situasi kondisi zaman kiwari hese ngahindarina kecuali budak titipkeun di pesantren baru aman. Sebab aya larangan bawa handphone kan gitu. Di imam tempan kakolot kalah molotot soger. Mama ngelake budak panggelitu nu hade pisan HP na ge. Nu mama marabik jadul. Nu bapana jadol, nu budak mah alus, laras gitu. Ieu zaman susah dihindari. Mana zaman ayeuna ngamankeun budak tina pergaulan terus iwal di pondok pesantren. So, ayeuna di sakola ge teh jaminan, kadang-kadang guruna ge tah mawa HP. Laras teu? Ai guru tah mawa HP, diajarna teh paena HP, bukan HP, budak ngaranna ge. Kadang-kadang siga pura-pura diajar permukaan gambar bangkong bisa jadi lah bener tuh mana sim gurung aja pesantren pala daring-daring tadi kuntit bae sing pakai teu bener teh kitu mana kerna daring Pak kebenar daring mana kenempuan itu budak enak kan kadang-kadang gitu pura-pura diajar kenempuan naon padahal masuk geura dikibulin kadang-kadang guruna sing mah HP gara-gara HP kabeh nu badak aktif sadaya guruna nitah deui ngan kuring bae nu sakola taring tah budak mau HP teh sosorangan anjing guru beneran teu bohongan ieu tara budak mau HP perjalanan bapak kadek oh geus kajen daripada engke teh para rugu tapi da nu sajana mah kabeh menit kana hulu artinya apa situasi kondisi teu bisa dicegah leres teh makana paling aman budak ayeuna lembur masuk teu kawalahan cek saha nah engkena naon aduan lakum aya jadi musuh keur anjeun artina akhlakna bertolak belakang kahayang kolot mah soleh tapi budakna teu daek soleh kahayang kolot mah bager tapi kadang budak teu bager hese diwarahna ka kolot mah kadang ngalawan alit-alitan bapatahan ngaji be kolotna masuk ka rese laras teu kolotna mah rese kadang anak ajengan di pasantren teh nah ajengan teu bisa beda ku kolotna mah laras teu dah kuring ge kaduku tadi pesantren kan lu ngaku kuring bae tidak lah ya dah sok kolotna bareng dah seperti itu bo keurna eta keur mirengkeun alhamdulillah ini meula nya punya tong hayang kitu jadi aya anak dicek Gusti Allah dina tadi disaurkeun aya aduwan lakum jadi musuh keur anjeun pahdarhu maka hati-hatilah jadi akhlakna bertolak belakang jeung kahayang indung bapak da teu aya orang tua teu hayang anak soleh teh kabeh hayang ka soleh tapi buktosna kadang aya nu hese diarahkeun leres teh seperti itu sok ibu bapak gaduh putra 5 bae teu genep 3 tong hayang-hayang eta budak tilu bae ngayangan hararese nu hiji beuki jengkol nu hiji henteu ai mah pusing ku si eta mah ya Allah kudu kumaha ini padang daha gitu karek dahareun teh adatna beda sifatna beda padahal mah indungna sarua bapana sarua teuing nama malam naon teu apa tapi kadang seperti itu beda naon ngabedakeun anak kadang engke kaditu nama anu mempengaruhi otakna mempengaruhi hatena naon deui fisikna lewat dahareunana ai dahareun teh pangaruhna ageung sok geura teu percaya mah ibu bapak reka pangaosan daharu jakangkung tilu beungkeut teh sorangan terus calik apa yang terjadi tuh pangaruh datna dahareun can sifat dahareun ai sifat dahareun ge aya ieu dahareun teh halal teh haram mempengaruhi jiwa manusia gitu mana rek kumaha boga anak soleh dahareuna ladang haram umpamana gitu kan rek kumaha boga anak lurusna dahareuna ini nu mana nu subhat atau haram orang sufi makan subhat bae teh daek sieun sok nu haram gitu mana
tingawitan hamil bobot ulah keureun hamil eta kedah tos diajaran urang kali ibuna karajin bapana karajin insyaallah pangaruh ka budakna jadi rajin indung bapana keur hamil teh ngaramuk bae nyarewot bae pasea bae engke budak lahirna da komennya kakala lahir pasea engke boga sifat geus gedena pasea jadi itu dia tantangan mana ari zaman baheula mah sakieu kadek daek teh keur kakandungan ulah kuda kadek teu puguh kadek mana rek indit mah eta mawa panglai jeung jari nao baheula nya terus make pesotiko nah deh jurig nasional lain tanya heula jurig sieun teh ku pesotiko gitu ulah sok kapala make na teh naon ulah pedang samurai panjang aduh kadang-kadang saking kusieun mangaruhan kana jani karena kabayuna berusaha seperti itu walaupun kadang-kadang salah kaprah dipakai padahal mah di mana orang lompat ke hiji tempat ngarasa sieun jeung keung tinggal tadi baca doana bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim gitu ulah kalah bedul bedul nyingrai eta doa tinggi eta kalah bedul nah eta kas budak ngasantre di jengkuring sok anu kolotak kieu paki moga-moga mangka betahun sok kuring teh han betah mah di imah bener teh da masih orang cicing di hotel berbintang ge da geus saminggu mah hayang balik leres kitu atuh bu kabetah hayang betah mah di imah ulah kandi-kandi leres teh kitu niat sampai ka sae sagala ge mana ari Gusti Allah mah nibakeun sesuatu teh tina niatna niat saya jadina saya niat awon jadina awon man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kan gitu lamun anjeun beramal soleh kembali kepada dirimu beramal salah pun buruk pun kembali kepada dirimu balikna ka mana ka manehna lamun aya di alam dunya teu ka dewek ka anak nimpana teu ka anak ka incu teu ka inggit terus cokot baheula mah 7 turunan kena ulah turunan jam eta sumut narabi ka bawah budak salah teu nage ka bawah gara-gara mama sumut narabi yang diputuskeun ka bawah gara-gara kalakuan induk bapak gara-gara namanya pelit yang menyarahun kabeh teu dadaekeun pelit nyahun tapi sakali jalma bager tah eta mah turun nya saroleh sarae umah resep nya eta mah kitu kan kabawa dunya keneh ge jangankan akhirat makanya orang ari berbuat baik teh ulah enggan pasti balasannya akan baik kawas ibu bapak hoyong adu putra menang pasangan hirup nu sae kai kasabe putra urangna insyaallah pasti menang nu sae ya al-habisatu lil habisin wa thayyibuna lit thayyibat kan gitu nya anu awon kanggo anu awon nu sae kanggo anu sae kitu jeung teu taya diantawisna elem pangemut-ngemut daing ngos ayeuna mah teu kudu panjang-panjang ieu nya teu kudu ngamunggaran mudah-mudahan aja jadi manfaat terus lajeng aing ngaos mah da nu penting mah naon ngalaksanakeunana aya 4 hal tapi cukup simkuring ngaduhikeun 2 hal nyon sing wengi teuing aya mah ngaos mungaran mudah-mudahan manfaat hartos kurang sadaya harapan urang sadaya termasuk gaduh putra putri urang sadaya soleh soleha amin ya robbal alamin manfaat ke keluarga masyarakat bangsa dan negara kasolehan diharapkeun pisan anu salajengna tadi amalan-amalan ibadah sing ari ikhlas supaya menang padilah anugerah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa duhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al auladana auladan salihin ta'iina lillahi wa li rasulihi wa li abawaihim. Allahumma ij'alhum min ahli ilmi wa min ahli fikhi wa min ahli ibadati wa min ahli khairi wa na'udzubika min syirri wa dzarra. Allahumma tawwil umurana wa sayyi asadana wa nawwir qulubana wa hasin a'mal qaribna wa anishari abinna waqtiha wa ijana fi malaka fi ridha wa fi salah. Allahumma sabbitna ala dinil islam wa hfadna ala iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana kesim abdi dipahormat. Alhamdulillah acara Maidatul Hasanah sarang ditutup sarang ku doa parantos didugikeun ku kersanda guru urang sadaya Bapak Ki Haji Abdurrahim anu ti Kecamatan Cewi Gebang. Sabadana acara Maidatul Hasanah ieu simkuring selaku anata acara atanati anu ngajajab di acara sok bilih aya kakirangan atanapi kalangkungan simkuring nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun